Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pang beberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna Kawin Katuyul. Ayeuna nincak bagian ke-22. Kacaturkeun para mitra kayan sarji nu kawin dina suadang danan anu harita keur direnceng-renceng atuh santeuna bae para wargi sadaya nyinining teh para wargi sadaya lantaran anak nu beunghar teh harita saurang wanoja keur diuk ngarendeng jeung saurang lalaki gawena eta wanoja ngareretan ka panganten awewe sapaka pusakapeung kalius miceun beungeut siga nu ngarasa panas ku panganten awewe sabab katingalina siga nu pageye-geye komo waktu panganten awewe keur ngareret mah bari ngabentur imut ka panganten lalaki rei beungeut wanoja ngadak-ngadak beureum sedeng panganten awewe siga nu ngahajakeun malah terus silih cekel jeung panganten lalaki ngarasa sugema dumeh cita-cita nyinining hayang boga salaki kasarji kalaksanakeun si horeng eta wanoja nu ngareretan bae ka panganten teh nyimas malati sedeng di jireunana cep beni salakina katuhun mamaajengan mulia sareng garwana. Mas, tong mencerong ke panganten ya raeun, kumaha tuh panganten mah teu dipencerongnya mau lumpat. Adi mencerong satesan sakabita nang yang seuri ninggal panganten istri, disidik-sidik ku abdi juga menong, majarkeun ceuk batur mah geulis. Naon ari menong teh, Mas? Menong teh bobonekaan tina kai teh geuning dinu dagang parabot dapur ge sok aya disidik-sidik ku tamleg we menong. Isin sakuruba-ruba teh ya. Mata pikasirieun deh. Alah yaya waenya cek beni teu kuat ku pisirieun manehna ngahaha atuh mamaajengan mulia ngaliri kalayan naroskeun mangin naon cep ngahaha kitu itu mah masur nyimas ngalangkung ngadu ke yageung majarkeun teh nyunyun tetenong gitu oh duduh koy nu gede nu rubak sisina nu tengah-tengahna belenong mohon mama nu kitu teh lain tetenong tapi nyuhun goong kabuyutan saur mamaajengan Marangin naon meni saruka-suka teuing cepeni. Sorry Ibu Haji Romlah. Ieu saur mama sudah nyunyun goong kabuyutan, Bu. Lah, mama nama geus heureuy teh dianggerekeun nya. Weung baralik geus ngaburu-buru teuing. Sorry Ibu Haji Romlah ngajakan muli. Oh nama coba beja heula kan boga hajat. Saur mama ajengan mulia. Ngaradeg terus nyampeurkeun kan boga hajat kala Ibu Haji Romlah pamitan deui ka panganten. Para wargi anu mulia atuh puguh we memang para wargi anu mulia nyedak kaburitnakeun uleman geus miti corengcang rajeunna anu datang ukur hiji dua ari katamah gemeladdegung geus eureun akhirna semah geus eueuh saurang-urang acan harita aya sababaraha urang lalaki keur mereskeun kursi sawa para wargi anu mulia anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng memang teu disangka-sangka pikeun sarji baris mumaradi cipamokolan saboga jodoh ka urang dinya tayalian ka nyinini atuh katingalina kudu jadi mitoha meuni matak pikaresepeun matak sugema kana hate dumeh ningali sarji nu sakitu bageureun betul kana ibadahna kanu jadi mitoha sopan geus puguh kanu jadi pamajikan satyana keur sabalikna keur nyinini nya kitu dina ngabulaan sargepna keur diwuwuh satya ngadama-dama kanu jadi salaki sabab ku nyinining salaki dianggap panutan lahir 10 poe sabada kawin nyinining jeung sarji arini samalah dibarengan ku Ibu Irah inungna nyinining maksud tayalian rek munyungan ka mangsapna jeung ka mamaajengan mulia nu dianggap kolot ku sarji bari inditna sarji jeung nyinining ngajingjing rantang nyinining sasusun sarji 2 susun nu teu kacaturkeun di jalanna sarji jeung nyinining katut mertuana geus tepi ka imah mangsapna nu kabeneran mangsapna jeung bimot katut aki edeng nyampak araya keur ngariung ditepas atuh mangsapna jeung bimot caruringhat kedatangan ku semah gancang we di aku bara bimot ngamparkeun samak di tengah imah sarta semah guk ge dari solong krong bimot sasalaman ka Ibu Ira kitu di kanyinining jeung ka sarji daramang sadayana nyai cek Ibu Ira ka bimot pangesto Ibu samulina kumaha di barumi itu abah neuis wilujeng alhamdulillah dina waktu si maya pangesto mung abahna teh sareuyeuk abahna pun anak teh tiasa ka dieu saurna teh
kunaon atuh teh sakan tenan ka dieu cek Bimot bari ngaluarkeun gelas tilu siki tina bupet pok mangsapnan Mairan. Mun saya nama sareng atuh ibu anu mawi abahna pun anak teh karos dicangkeng 102 dinten neme pupuyegeungan we saros aki-aki nongko ieu lah mending kitu tadi teh tapi geus digosok sakedi obat gosok rada lumayan eta panginten kabetak teuing barang damel mangkukna raos rohaka udah ngadon ngalihkeun jublag. Oh panginten atuh ibu rupina mati jenghak ulah ngarepotkeun atuh Nyai ibu teh mau alami bade teterasan ka majikan mulia. Nah ngarepotkeun naon ibu percaya ge kayak teuing ka mama dah teu teu ieu wis naon atunya di dieu mah kieu geuning dah kumaha bi ngadon ngarepotkeun we teu geulis teu ngarepotkeun naon-naon mah atuh nyangakeun atuh lumayan yang sarji saya heula ka dinya cek Bimot mangga bi. Oh nya maju urang di jero teh malaki hedeng tuluy ka jero. Gek dari para mitra harita teh kulantaran sarji ngajak ka jero jeung naon atuh ngadeuleut na demot menyeuleuh teh nya cekap aki ke umum ini mah saya ngaleut sareng kecap sagala kecap mah geda sareng sangu ieu mah dicoel yeuh cek aki hedeng hehe salah reungeun ibu Irah mah nyebutkeun cekap pangreung aki hedeng mah kecap nyininingah ka ieu bari nyumput kana tongong sarji. Punten atuh ibu lah umpama parantos kirang dangu kedah tarik na teh ka danguna teh kitu. Sawios nyai adatna itu sepuh mah tu bujang-bujang aki tos majeng kapikun. Itu abahna si nyai kedah tarik wae nyarios teh padahal yuswana na 70 tahun. Bet kajong-jong nanyang sarji nya teh kieu nyai. Ujang ibu teh ka dieu teh saperkawis saja anyang sono kali perkawis jajapi barudak. Maksudna mah saja silaturahmi kana janten sepuh di dieu kalayan disuunkeun piduana ti sadayana. Mudah-mudahan dina selamat rumah tangga ulah aya gangguan naon-naon di wuwu sing awet jodoh. Kalayan sing aya marilikna kitu. Atuh ieu tawis ka emutan ti barudak katur lumayan. Sok sanos teh rencang nage lah. Hoyong katuang cenah ku sadayana kitu. Cek Bu Irah bari ngasongkeun rantang. Ibu nganggo barang kindun sagala wis naonan atunya. Atuh lumayan bi. Ditampi atuh ibu euis. Mangga nyai nyangakeun hatur lumayan. Tema ibu Irah koloyong Bimot ka dapur ngeurihkeun sangu jeung deungina. Lila norojo bari mawarantang kosong. Pulang kosong we geulis da mah teu gaduh naon-naon atuh. Cek Bimot bari nu narantang sisi bilik ngigeureun sarji. Atuh sajabi ti kitu rupina jang sarji bari teras ka di ditu we ngumara di kampung sakali deui mendadak piduana ti sadayana. Janten jang sarji teh bari teras di ditunya. Laras bisa kantenan abdi bade unyuk permios ka ibi sareng ka Mang. Kali ka aki abdi bade diajar ngumara tumali kitu disungkeun piduana we kalayan mugi Mang sareng ibi kersa ngapunten ka abdi. Bire abdi sakitu lamina ngarepot ka sadayana. Kali perkawis teh hilah pabingankeun kana kasayan ti Mang sareng ti ibi. Mugi-mugi Gusti Allah tiasa males kana kasayan ti sadayana diwuduh kenging rahmat sareng barokah cek sarji. Nyarita tatag tur mernah bebe jarek terus pindah ngumara disarakan nining pamajikanana. Sawangsun Mang jeung ibina ge kitu jeung aki kudu dihampura ku jang sarji. Bisi Mang jeung ibina langkung saur bahe carek aya semu. Kumatak nyentuh kana hate jang sarji sakali kudu dihampura. Atuh saja bati kitu insyaallah kumang didoakeun salila ngumara di ditu sing cager bager. Sing awet jodoh sing manyang rumah tangga kalawan silih asah silih asih silih asuh. Hirup tumbuh sauyunan sajabati kitu sing tuhu kanu jadi sepuh. Babakuna mah keur jang sarji sing tumut, sing sumujud kanu janten mertua malah kudu dianggap kolot. Komo kitu jang sarji geus teu indung teu bapa nya ngaganti indung bapa teh saretna mertua. Sakitu timang majang sarji euis ukur ngabantu kudu awe atuh da ngabantu kudunya mah teu boga Mang de cek Mang Sapnan. Sedeng hatena mah ngarasana langsa rek ditinggalkeun ku sarji sabab sarji sakitu bageurna. Ditampi pisan piwejang sareng pidua timang mugi-mugi abdi tiasa ngalaksanakeunana sakumaha piwejang timang cek sarji. Bah jang sarji teh bade teras ngumara di Cipamokolan cenah. Kumaha? Bang jengi sarji rek ngumara kitu. Suhun cenah bade ngumara. Ka mana kitu? Ka Cipamokolan kasarakan istrina. Oh, keun bae atuh sina diajar tawakal. Komo cara batur mah ka Pointas ngurumara teh. Ko nyaon geuning kasebutna teh zamanna ieu mah. Daun urang pindah ka Pointas teh irigasi atawa galasi cenah kitu. Sanes irigasi sanes garasi aki. Oh nyaon atuh.
transmigrasi banginten tahunnya bener gerasi transmigrasi banyak dah gitu lah gimana bisa ngomongnya naon transmigrasi tuh gening bisa ki dia mah kesalahan nganya kita ingat kena lalakon aki baheula balik sekolah di sekolah desa di jalan udah muning edan aki ngalun 30 ka irigasi pengen doakeun ku aki jang sing bedah diri dunya sing bisa nyaluyukeun diri ka urang ditu tapi nyaluyukeun diri oge ulah japon ulah nyaluyukeun diri ka jalma-jalma artina mah naon teh gitulah pokoknya mah ulah nyaluyukeun diri ka jalma nu teu bener tapi nyaluyukeun diri teh kudu kadualanan aya mah kitu komo barudak ngora sok nyaluyukeun coba akur teh jeung barudak nu teu cereug barudak nu sok mabok-mabokan poma ieu mah ulah los-los kan kitu patut pobojo ti aki nya pobojo tapi lain keur yang sarji bae sada kedulu-dulu urang kaje omat ulah kabawakeun kudu kali itu patut moal madak jadi pujian tetangga moal menyang jasa di pamarentah malah pamarentah ge tangdu ngalarang kan kitu teh saya baca gitu sing sauyunan jeung jadi pamajikan silih pikaheman silih pikanya kunud kanu jantan mertua kudu sumujud kudu bumela aju lamun urang boga kanyang bapa sing sarua mikanya ulah beula sabeula sing awet jodoh sing panggih jeung kasinugrahan sing gede darajat aduh salah jeung nani mas aki bade di dieu we pun sarji mugi sing asak-asak masihan hati kanana malum kasebat atah kene gedina satetes ramutna salamar amakanana sajami tiulur sausah lamar dihanap saibas nambal kitu sumun dilur sausah beramut diamat sahanap saibas nambal nyangakeun sakitu di aki mah aduh pamungkasna aki minta dihampura ka jang sadi bisin dikersakeun beurang penting sarjurumpak caringin kasalahan aki nu karasa jeung teu karasa kudu dihampuranya sawangsul abdi kedah diapunten ku aki lahir tu makaning batin cek sarji minta dihampura bari cimata tingkar celak taksiran ngerasa sedih bakal paanggar yang sarji ibi hampuranya jangnya rumah saya bisa utuh etah kumawani ngageleneng ku ibi didoakeun sing mangis kajemaran kaprihatinan ujang manya sakitu tahun ka tukang moga-moga sing kaganti ku kabagjaan sing katebus ku kadarajatan lahir batin cek bimot bari luwalowe ceuri ari kitu teh mah saha nu teu tibelat ka sarji sabab salila cicing jeung mangsapnan kitu deui jeung waktu masantren nu sakitu bagurna sakitu alimna can pernah nyieun hiri dengki ka diri batur sawangsul abdi kedah diapunten bi kalayan ngamungkeun kana piduana ti ibu euy semangat tu nyangakeun hatur rumayan peperih leuteun anu sae mah teu aya sanes teu isi nyangakeun mung nya kitu we jalan anu sakieu na merakna ulah kedah kumaha nyai sok atuh dileut heula nyai yang sarji urang ngeureuh ka mama ajengan bising kaburiteun di jalan ditambi atuh ibi mah atuh aki ngaleut mangga utuh geulis poe kali nya ngaleut saya aya utuh emal aki edeng regot sarji jeung nyinining ngarinu eta tuh dituang rencangna ibu cekap nyai hatur nuhun atuh jang sarji bisa kabujang burit nyai ujang eta kitu we lah unyuk permios sakalayan ulah kirang-kirang hapuntennya cek teh ibu ira bari nyolongkrong sasalaman ka bimot jeung kamangsapnan kitu deui sarji jeung nyinining sasalaman gilak marali ka aki edeng tuluy pamitan deui bari sasalaman kunyang sarereana rangtung tuluy kalaluar diajabkeun ku bimot jeung mangsapnan sasara tepas samemeh semah rek kebata pok bimot nyarita deui ka sarji yang sarji ulah ngampleng teu injangnya sing mineng we ka dieu nya oge jeung euy sabarengnya insyaallah bi tangtos abdi ge dilayadan ku abdi ge mangatu permios ka sadayana tema sarji geus kitu mah terus karbat rek nyimpang heula ka mamajengan mulia nu kabeneran mamajengan mulia sareng karwana nuju araya nganyi Mas Malati jeung Cep Beni keur areueuh cenah mah keur ka mertuana harita ibu irah cacarita kapayuneun mamajengan mulia sareng kagarwana sakumaha tadi nu dicaritakeun ka bangsapnan jeung ka bimot tayalian kahiji saja silaturahmi kaduana nyaritakeun perkara sarji rek terus pindah ka Cipamokolan utas ibu irah cumarita tuluy disambung ku sarji sanuk-sanuk menta dihampura kalawan menta piduana ti mamajengan mulia sareng ti garwana teu loba nu diobrolkeun deui ibu irah pamitan kalawan menta piduana geus kitu mah tuluy baralik sarta harita geus nyedek kaburit heubeul ti heubeul para mitra sajero sataun leuwih dikersakeun kaprihatinan jeung katungerahan sarji nu katukang-tukang ku ayeuna katebus ku kajembaran manggih darajat ku ayeuna sarji dibawa gawe ku lanceuk nyinining jadi manor di hiji pabrik
Ari katamah-tamah Sarji karena digawe rajin tur jujur teu munasabah kun jadi nunungan ujug-ujug dipikanyaan. Sajawati kitu masyarakat anu salemur jeung manehna ngahargaan teu kurang kudahareun ari katamah-tamah tiap pada magrib Sarji sok ngawurukan ngaji ka barudak nu salemur nepi ka aya 40 urang. Puguh we nu jadi mitoha teh ngarasa sugema ngarasa bunga boga minantu eueuh cawadeunana. Dina sajero sataun leuwih Sarji jeung nyinining pamajikanana geus bumen-bumen nu hartina geus misah boga imah sorangan sanajan imah leutik cukup bersih. Kasehatanana kajamin. Buruan menilalening pompok imah di pelakan bangsa lalab-lalaban teu kurang sabab Sarji geus tuman ngurus pakaya. Sanajan para mitra manehanana geus jadi wakil manor ge teu pindah pilempangan ti robah adat jeung tara umain. Tingkah laku jeung tata basa kanu kitu kanu kieu teu weleh sopan nepi ka jadi pamujian tapi keur Sarji mah teu reueus ku pamuji. Dina hiji poe Sarji jeung nyinining pamajikanana arinit kana motor nu maksudah hayam pangih jeung nu dianjerkan baheula tayalian ku mangsapnan jeung ku pamajikanana katut Aki Edeng. Sabab Sarji ngarasa kautangan budi ari katamah-tamah geus 3 poe inget bae ka Aki Edeng samalah sok kapibeungeut bae asa kokolebatan. Ceuk pangrasa Sarji sok ingis Aki Edeng gering atawa pondok ungu malum Aki Edeng sakitu kolotna nyedek kapikun. Harita Sarji make barang bawa sagala samping sarung dua keur Aki Edeng jeung keur mangsapnan malah keur Aki Edeng mah make jeung baju kampret sagala atuh keur biemot samping kebat jeung pikabayaeun anu balanjana oge nyinining nu teu kacaturkeun di jalana Sarji jeung nyinining geus tepi kanu dituju sok motorna dituna hareupun gorodog tuluy ngalaan helm. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso. Nyinining harita nanya, geuning sarimpe kieu nya palang siang menuju sarubung, ceuk nyinining. Tah sanajan subuh ge da moal ka mana-mana is paling-paling ka kebon atawa keur di dapur. Tema Sarji bari ngalacat ungah ka tepas dituturkeun ku nyinining. Bari ngajingjing pakaian pok Sarji uluk salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sarji menang 2 kali uluk salam kabeneran ti jero imah aya nu nemalan sora awewe tayalian bimmo. Waalaikumsalam. Pokna bari kudu terak ngalaan tulak panto. Barang berai huleng bimot rada ngahuleng malah mencrong kana beungeut Sarji taksiran ngarasa kalinglap. Sabab ku ayeuna Sarji jauh pisan robahna tinu ka tukang-tukang. Awak montok jeung bersih di bubuh pakaian ginding menira rapi. Bade ka saha, Den? Bimot nanya bari nyebut Aden. Sarji mesem ngareret ka nyinining pamajikanana. Is. Aya receh is. Umpang masih angkeun kadinya so amalah nyebut Aden na. Sok ngeleper nyebut Aden teh. Cek Sarji atuh Bimot buki mata simeuteun. Piraku hilap deui ka abdi sareng kapun lanceuk, cek nyinining mairan. Saha teh ieu nya cobi saurkeun atuh neneng, saha teh atuh bibi mah hilap deui ieu teh sareng deui. Teu emot we. Bimot waleh can apal. Gusti Maha Agung eta si Ibi dugi ka teh emot ka abdi sareng kapun lanceuk. Kapan teh kasebat putra Ibi jenengan Kang Sarji abdi istrina. Ya Allah Gusti Maha Agung kudanjang Sarji ieu teh la ilaha illallah wantu disumpah euis bibi teh kali ngelap. Ku kitu di awak mana jang Sarji aduh meni jadi badag jeung bersih kieu ayeuna aduh. Tuh euis meni sakieu demplona. Kumaha ramang sadena euis? Bimot kakara tengeteun bari nepakan ngatak-tak Sarji. Alhamdulillah dina waktos imah bisa mulina kumaha di dieu sabali lulujeng. Aya pangesto euis pangesto. Hapunten Bibi. Sami-sami Ibi ge kudu dihampura. Yap kalebet aduh euis aduh. Ya Sarji meni kieu awak teh nya. Temal Bimot tuluy ngamparkeun samak di tengah imah. Jek Sarji jeung nyinining Dariu. Upi mah angkat ka mana Bim nya asa sarimpe kieu? Cek nyinining. Bari ngagebran dada ku sapu tangan taksiran karasa hareudang. Aya euis aya biasana emang menuju uyak-uyak di pipir, uyak-uyak tah. Segera urang saurannya. Abahna. Bimot ngagegeromang sapnan salakina. Ieu temal mangsapnan Dari. Tadi heula sagedeung, abdi aya perlu. Cek Bimot bari ngiceupan ka nyinining. Aduh anger geus gegerewe kandrek naon atuh baturkeun barang gawe teh. Mangsapnan gegeleneng. Gegeleneng sorangan di pipir. Korejat nangtung tuluy ka dapur barang unggah ka imah reg mangsapnan ngarandeuk.
sigan asima Pramitra rumeh di jero aya sema dacan sidik rupana ongko tahan tas tinu panas aka imah teu puguh teu tinggalian Pramitra remeng cing abah na apaan teu katamu pameget ieu Kaden cek Wimot bari mencrong ke mangsapna ngajanteng keneh di lawang sahanya jeung ieu silo tinu canggan poek den Beni gitu teh mangsapna nalak ilik ke canteng be tampolan eta si abah piraku teu tenget moanya den Beni istrina nu ieu saha tuh mangsapna ngalengkah ngadeukeutan bari panon tetep manco ka Sarji nu keur mesem yang Sarji teh abahna cek Bimot ngabejaan yang Sarji mangsapna sigan ngajeng bener pok ngadeukeutan laras mah abdi mah Sarji ieu pun bojo ieu istri abdi cek Sarji ngajelaskeun Masya Allah Gusti Maha Agung baruk yang Sarji ya teh mangsapna geus kitu maka kara ingeteun tuluy nyamperkeun meuni teu sirikna ngagabru da mamang Sarji sasalaman kitu deui nining nyolong krong ngunjungan alhamdulillah di awak mah keur sehat ya sabaligna kumaha di dari tu ibu Rama Eus Daramang tema mangsapnan ngaleret ka nining alhamdulillah mang aya pangesto salam baktos tipun bapa sareng tipun biang tema nining atur nuhun ari Daramang mah Eus aduh nah aya ku setangga teu sangka teuing sugan delenjang Sarji Boromang teh colohok we mata simeutun panyanamang mah den Beni lain ku kitu eta awak mun jadi montok kitu mana abdi ge sapogogan mangahulang panjana abdi mah petugas di PPL teh nu rek ngontrol pertanian daerah urang si horeng mah aya PPL si Kukut cek Bimot bari ngoloyong ka dapur rek nyician cai syukur teuing euy Jang Sarji aya dina kasinugrahan ujang keur mang mangarasa bunga we jeung bagja geuning ari ku sabar jeung tawakal mah teu burung papanggih jeung kajemaran ulah poho urang kudu syukuran jang kanu maha kawasa alhamdulillah mah aya berkah pidu ati sadayana upi aki angkat ka mana tuh nah ka bumi tanapi nuju ka Serang Sarji ingeteun ka Aki Edeng la ilaha illallah puguh mang derek sapopokeun bete Jang Sarji euy leuwih ti heula mang teh minta dihabura paralun mang teh atawa mina lain teu inget lain teu ngaku anak ngan kulantaran eueuh jurungkeun kaduana mah ngarasa geumpeur kapan si Aki teh geus ninggalkeun ujang mangsapna nyarita innalillahi wa inna ilaihi raji'un iraha mang Sarji ngajengho nya geus aya kurang leuwih 5 bulan ka tukang Jang Sarji nah ari emang aya ku harieun pisannya mita ewartosna Aki ngantunkeun teh paingan salami tilu dinten abdi emut wae malih asa kapirarai wae eta kitu we tos ngantunkeun cek Sarji ngarasa sedih ku perkara Aki Edeng geus maot ari dipake sedihna Sarji para mitra sadaya ngarasa sedih teh ku perkara Aki Edeng teh taya lintang ku geus teu asa-asa sohagna mah geus asa ka Aki sorangan katamah-tamah ka mana mendi sok pabarengan wae jeung Sarji cek mangge lain teu inget lain harianeun Jang Sarji ka hiji rek ngajurungkeun ka ditu eueuh jurungkeun dina aya ge moal lain apaleun ka ditu kaduana mah ngarasa geumpeur meuni asa disamer heulang lain bobohongan kitu ta ujang tema mangsapna rada caridak-dak kitu deui Sarji ngalima upi teu damangna kasawat naon mah nyinining nanya bari neuteu mawi sangemeng asa disamer heulang deui jalaran teu naon-naon malah enjing-enjing teh ngadaweung we dina gorodog bari nyesep padudan pamasihan ti Jang Rusli kaleresan harita mang bari nyacar Jarami sangembang teh abah ulah ka mana-mana cicing we di dieu abdi rek ka sawah heula nyacar Jarami jeung ulah ngadaweung we dina gorodog bisi lieu ali balorna teh na da dewek mah cenah teu boga panyakit darah tinggi make jeung diri sagala puguh dewek teh sono ka padudan euy cenah mun alus kieu jeung geunah dipake udud teh engke mah cenah di mana dewek geus boga bawaeun rek nganjang ka Jang Sarji rek minta dipameulikeun bako keur padu cenah kitu tos kitu teh mangaleos bari ngabantuan arit atuh ajeuna kalebet mung ibina we nuju ngahiarkeun segon di pipi memang nyacar Jarami 5 dapuran aya nyusulan ka mah bari lulumpatan kalayan mewarang engal-engal wangsul
dosa sangem deui yen aki geus ngantun mung nyebatkeun mulih heula aya kaperyogian penting engana carios langsung nari dongkap ka rompok nyamak ibina nuju auk-aukan bari mayunan layon uguh we mang jasa samar pola rampang rebeung teu kantenan cek Mang Sapnan ngajelaskeun perkara aki edeng torojo Bimot mairan cai kopi 2 gelas jeung peuyeum ketan hideung sarantang. Harita para mitra ningali Bimot mawa cai kopi 2 gelas teh tuluy nyinining nyarita. Sabios bi ulah ngarepotkeun calik-calik we bi, cek nyinini. Ngarepotkeun naon geulis ukur cai-cai wungkul. Tema Bimot bari nuna cai kopi. Jeung peuyeum ketan hideung sarantang sok pisina sisi di sisi. 2 siki dituna jeung senok kritik tuluy ngareneng jeung Mang Sapnan. Bibi panginten abdi emut ka aki nya teh saur Mang terus ngantunkeun. Mite nu ngawartosan pisan ka ditu, cek Sarji tetep ngerasa hareunag. Hampura we ujang lain Ibi jeung Mang teu inget nanya kitu. Dia ge ku Mang geus dicaritakeun eta mah euis. Dintenan si Aki bade ngantunkeun teh Ibi teh nuju ngajentung we dipengker diuk dina batu tatapakan. Bari nungguan poe segon. Eta ujung-ujung seak we angin nebak kana poe segon. Disangki ku Ibi mah pasti kana paburasetna poe segon katabaku angin meni ageung. Nanging eta dikersakeun sabros aya nu ngagunukeun. Segon teh ngumpul di tengah, kumaha we digunukeun ku urang mun subuh. Engah ku Ibi diwadahan kana tolomong terus disimpen di pawon ngareneng sareng tolomong nu dieusi ku juku. Tos kitu ka kuping Aki nyauran, engah Ibi kalebet. Kasapak Aki nuju ebog di tengah bumi, lajeng anjeunna sasauran naroskeun waktos. Saur anjeunna teh emot pukul sabaraha cenah teh euy. Sangga mikir duka atuh. Aki teh da teu aya jam di dieu mah, paling-paling geus 9:30. Nya anjeunna sasauran, ih ai geus pukul 9:30 mah cenah geus meujeuhna Aki bali. Bade mulih ka mana Aki? Atos we di dieu. Mulih teu kaguan uruseun. Saur anjeunna teh balik ka tempat asal tadi. Lain rek balik ka nu sejenna tos sasauran kitu terus anjeunna peureun. Disangki ku Ibi mah nya. Teras kulem lajeng ku Ibi disauran, Aki bade kulem mah ulah di dinya atuh. Di kamar bilih kalalangkungan. Disauran kitu teh teu ngabaler euis, lajeng ku Ibi dicaketan maksad bade piwarang ngalih ka kamar. Barang ditelek-telek ku Ibina si Aki teh geus teu ngarengha. Lajeng dirempapi gilangna sareng dadana si horeng tos teu aya. Atuh Ibi deh tos silap kana naon teras we auk-aukan nya aya nu sumping ka dieu Jang Yoyo. Enggal anjeunna ngabujangan mangna ka serang tos kitu mah sadayana tatangga sarumpi. Mali itu ge mama ajengan ka dieu dugi ka sarengsena Aki dimakamkeun. Cek Bimot ngadadarkeun tina perkara Aki edeng maut. Dugi dimakamkeunana di mana Mang? Sarji ngareret ka Mang Sapnan nu keur tungkul. Di makam itu we caket kebon Mang teh di hastana alit teh Mang Sapnan. Insyaallah kesakantenan abdi bade wangsul sinang heula ka makam bade ngaderan ka Aki. Euis bari disamil atuh geura taraosan peuyeum ketan hideung kenging menya ieu meuyeum di dieu kalorsan Ibi gaduh ketan hideung tilu cangkir alit. Lajeng dipeuyeum sok kadinya Jang Sarji dikeureuy. Mang abi tema Sarji regot minum cai kopi sargot. Peuyeum ketan hideung mah teu ditoel-toel acan sanajan pangaresep oge diantok. Sabab ngarasa hareuneg ku perkara Aki edeng teu kungsi panggih heula. Geus kitu Sarji nyarita deui bari ngarongkong jingjingan gigireu nyinini. Mangpunten we sanes abdi ngahinakeun atanapi reueus. Kamari teh Purbojo amengan ka kota manggaleukeun sinjang sarung 2. Acu kampret hiji sareng sinjang kebat kali piacukeun. Nyata haturan Mang imah haturan Ibi. Lumayan we pepeuriheun anu sae mah teu aya atuh da. Kanggo sadi dinten teh. Atuh ieu kanggo Aki sarung hiji sewang sareng acu kampretna. Kumargia kitu sasema ngawe tampi ku Mang kalayan nyuhunkeun di duaan syariatna mah kanggo Mang hakikatna mengintunkeun ka Aki. Punten emang di abdi sanes ngahinakeun cek Sarji bari buka bungkus. Alhamdulillah nuhun Jang Sarji. Euis ku Mang ditampi lahir batin kaemutan di Jang Sarji santi euis. Muga-muga sing kagentosan deui nu langkung ti kieu. Haturan almarhum Aki insyaallah syariatna ku Mang ditampi. Hakikatna mah ku Mang bade dinugikeun bari sakantenan Mang ngintunkeun uang. Ngawakilan ujang tah ieu keur mana cenah mana? Mang Sapnan bungaheun bari nyurucun cimata. Harita teh para mitra bakat ku bunga harita dikirim sarung ku Jang Sareng. Nuhun atuh euis ku Ibi ditampi, cek Bimot sarua ngerasa atoh kalawan ditarima.
geus nyerenkeun samping Mas Sarji teu lila pamitan balik sabab geus nyedak kaburit kalawan nyining pula duit ka Bimot 5.000 perak bari sasalaman. Jut Sarji jeung nyining tarurun samalah mangsapnan jeung Bimot ge turun durudud motorna dihirupan gek nyining diuk tukangeun Sarji. Mangatumang di kaduna lama cek Sarji ngomangakeun. Mangajang Sarji wilujeng angkat euis temal Bimot. Teleser motor maju keluar tiburuan imah mangsapnan terus kebat mapai jalan leutik. Datang ka makam nyimpang heula nadran kaburu kuburan Aki Edeng. Kalawan Sarji ngadoa nu teu sakumaha lareng se ngadoa terus kebat baralih nepi ka datangna ka imah kalawan aya dina kasalamatan. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso. Para mitra anu mulia memang sok ngangres para wargi pemiaya kajantengan model kieu adegan-adegan model kieu para wargi sadaya. Wirau pemikurang di Jepang seueur pisan pulunganeunana para wargi sadaya. Kaingetan Sarji kanu jadi kolot sok sanajan lain hartina mah inung bapa lain inung anu bapa nu ngayuga tapi dianggap kolot ku manehna kulantaran mangsapnan sareng Bimot teh geus lila kacicingan ku manehna. Kulantaran teu aya inung bapa samalah teh tuturkeun manehna nganggap kolot lain bobohongan. Ieu para wargi sadaya gambaran. Tadi aya gambaran sababaraha gambaran upaya ku urang para mitra ditarik hiji garis. Di dieu tiasa kagambar ku urang. Yen lamun urang boga kanyaah ka kolot, mengpeung anjeunna masih kana jumeneng para wargi sadaya. Mangga kanyaah aya kaemutan bila mangga laksanakeun mengpeung masih kana jumeneng. Da parantos teu aya matoras ngatunkeun parantos mulih ka jati mulang ka asal margi ayu swatea para wargi. Ayu swatea cenah para mitra sadaya Rusiah pangeran. Teu aya nu terang renih ilaha urang kudu mulang ka alam akhir kitu. Ilaha cenah urang kudu ka naon teh kudu balik ka alam kubur kitu para wargi sadaya. Teu aya nu terang. Teu aya nu terang ayu swatea. Mengpeung masih kena jumeneng nu janten sepuh teh nya kitu sawajarna we. Sawajarna sakumaha wajarna anak kan jadi kolot. Ieu hiji gambaran para wargi. Kumargi sapertos Aki Edeng tadi. Sarji boga kaingetan ka Aki Edeng, rek ngirim samping para mitra. Tuh, sok sanajan Sarji mau samping 50 kodi, mau bisa katarima para wargi. Gua Aki Edeng teh. Itu nu mawi. Jadi mengpeung masih kena jumeneng sok sanos dikirim sinyang hiji mangsapna. Aduh, bungahna teh luar biasa. Sok sanos dipasian kabaya hiji eta nu jantenna naon teh Bimot ya. Bungahna luar biasa. Lir kagunturan madu kaurugan menyan putisan subohongan. Cenah kitu para wargi sadaya. Kabungah ieu nu kurang kudu diteangan. Da parantos ngantunkeun mah model mangsapna Bimot tersadayana Aki Edeng ngantunkeun. Sarji datang mawa baju ye cenah ye Bimot ye ka makam teh. Ye cenah ye baju ye loba ye 10 kali gantieun moal katampi. Mangga para mitra sadaya lenyepaneun urang sadayana mudah-mudahan sakedik bahan katampi sasirin sabeuneureun. Kantengan numutkeun ka sono sareng karesep mangabandungan kaayaan Sarji nu tadi hirupna sugih ku prihatin beunghar ku tunggara. Ayeuna alhamdulillah kaperihan batin sareng katunggaran Sarji katebus ku kajembaran tina jalan kasobaran sareng katawakalan. Mung nya kitu sono kantun sono resep kantun resep. Nanging kumargi nu para mitra nu ngalalakon parantos muli atuh rupina bae dongeng cag dugi ka dieu. Dongeng na tamat para mitra. Urang pileuleyan sapunya repegat simpai paturai patepang deui kalayan mudah-mudahan para mitra ngasurupa tatap. Ieu para wargi sinina judul kawin katuyul teh para mitra sadaya tiasa katampi ku para wargi. Ieu mah ngan judul wungkul hebat kawin katuyul padahal isina mah ya kadinya para wargi sadaya. Mung sakedik nyawit-nyawitna rupina pada datang ada mah judul teh supados hebat. Ieu mah para mitra carios teh judulna hebat. Isina mah mun kurang dilenyepan saya pisan para mitra kaingetan anak kan jadi kolot gitu. Kapelihan batin, kasabaran, katawakalan,
kumaha hiji jalmi atuh para mitra nu teu asak jejeulhat kumaha cenah hiji jalmi anu teu tiasa naon teh ngabenten-benten mana anu leres sareng mana anu lepat kitu para wargi kagambar dina dongeng rubina para mitra dugi ka dieu bae heula atuh pamungkasna cenah neda cukup lumur jembar si hapunten nu kasuhun mobil anu kasabit nami nuju alit kasebat nami nuju dewasa kasindirlah kuning perlampahan dina ieu carios mangga para mitra ieu mah mung sakadar dongeng teu aya anu saleresna wilujeng kantun bae kasadayana enjing mudah-mudahan penak sareng dongeng anu sanes carios anu sanes deui wilujeng kantun mangga permios.